Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, balik deh dina channel dari Cileung. Dina video ieu urang erek mukbangnya atau erek ngawadang deui naon teh laukna atau menuna jeung CLBK. Naon CLBK teh nyaeta cilok bumbu kacang. Tah, urang ieu teh pasakan urang sorangan nya. Ieu teh sebagian cilokna cilok aci. Nah, enak biasa semamel lanjut, urang minta dukungan dengan cara di like, di komen, di subscribe, di follow oge Instagram nyaeta Islan_Alawi. Tong poho ngawadang, mantap. Biasa samemeh makan atau samemeh lanjut ngawadang, urang baca doa heula ame berkahnya. Berdoa dimulai. Amin. Nah, enak orang asaan heula nya tong waka make bumbu. Nah, ieu teh bumbu nanya bumbu cilokna. Tah, urang asaan heula kumaha rasa originalna atawa tanpa make bumbuna. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lamun originalnya oge kayak rasaannya lantaran tadi ditambahan bawang bodas, kudu nama make daun bawang atau bawang daun lantaran ku eueuh katambah posisi cuaca enak teh hujan jadi saaya-aya lah enak. Itu juga celok encuy atau celok tihuy. Nah, mun make saus jeung kecap ge bisa. Nah, enak orang cobaan make bumbu. Bumbuna nyata bumbu kacang, bumbu sintin lah ame gampang ame teu naon teu ngarenos suuk aya bumbu sintina di warung tinggal mesernya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mantap pisan ieu mah. Kurang pakai bumbuna kental, biasanya encer ya, tapi ada kental ya, aja. Biasanya orang sok milih teh baheula mah gopean. Mantap. Nggelukeun. Nah, ini orang loswe dihajar. Nah, urang teu pinuh si ieu naonnya menuna teu pinuh kunaon lantaran urang engke adik ditambahan sangunya. Pokona mah tambahan sangu lain ngawadang lain dahar ngaranna lamun teu make sangu urang Sunda mah eta. Kurang pakai tempe goreng atau gorengan tempe. Hayo subscribe Muncan di subscribe
di subscribe heula tong hilap dari Cileung. Nah enak orang tambahan sangunya ngawadang pokon banyak. Nah katingalinya mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kagok memakai sendok. Nah, kurang belahnya biasana jelona teh make daging ayam atau naon daging naon urang mah kosong lantaran saaya-aya nya penting mah ngeunah nikmat teh. Oke lur, jadi jika heula nikah di heula video ieu nya biasa orang minta dukungannya dengan cara like, komen, jeung di subscribe, di follow oge Instagram @harislan_alawi. Nah teu beak cenah lain teu seep tapi ieu lamun nungguan seep bakal zaman iraha lantaran hiji ngunyah oge geus lila nya pokona malah mun aya nu nanyakeun naon kumaha bahan-bahana bisa dicek di YouTube atau orang mesti di deskripsi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.